Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi selaku Ketua Panitia Dina Karang Taruna dina dinten kieu kaping 16 Agustus 2018 bade nyampaikeun naon wae acara anu bakal dilaksanakeun di tanggal 17 Agustus pikeun ngarayakeun Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Di dieu abdi bakal nyampaikeun naon wae acara anu bade dilaksanakeun pikeun nyaeta perlombaan di antawisna aya lomba makan kerupuk. Mangga selaku sekretaris sudah dicatat. Terus lomba nganghias sapeda sareng sapeda santai. Terus bila aya nu bade nambihan pikeun perlombaan sok wae disampaikeun adi bade nambihan. Mun tiasa mah diadakeun lomba joget jeruk. Cara-carana saukur nyiapkeun jeruk terus sareng lagu mungkin ya. Berapa orang kira-kira anu ngalaksanakeunna? 2 orang. Kumaha masalahna setuju? Kapasang. Bila aya deui anu bade nambihan sok wae disampaikeun pikeun ngameriahkeun. Amun tiasa mah diayakeun panjat pinang panjat pinang sakar putra sareng isina. Apakah aya nu bade pendapat nyampaikeun pendapat Mbak panjat pinang pikeun putri? Kan panjat pinang teh nya sanes permainan kumaha nya normalna awewe. Panjat pinang kan sesah nya aya bahayana oge pikeun putri. Mungkin aya di dia anu bade nyampaikeun pendapatna masing-masing sok we diutarakeun. Tapi mun putri tiasa entong luhur-luhur teu kenging luhur-luhur nya. Jadi nyepir aku teu tiasa nya pasti tariasa saladana. Teu saluhur anu panjat pinang pikeun lalaki. Aya deui teu anu bade nyampaikeun pendapatna? Bilih mungkin aya anu pikeun anak-anak, orang dewasa. Aya deui teu? Mun panjat pinang putri